Kurang ajar. Jadi sia duaan anu nyen pucuk tegirang di negara aing teh ha. Cek Prabu Durakumala bari budak cangkeng panonna molotot ka Sarmada jeung Sarmadi anu dina tetempoan manehna mah siga Ratu Candrawati jeung si Ekek. Atuh Sarmada jeung Sarmadi mendingan jaga luas barang nempok Prabu Durakumala ujug-ujug ngambek itu teh. Duarana undur-unduran sieun. Sidak kakak. Nah Prabu Durakumala teh bacigado ambek ka urang nya. Teuing atuh jadi buah-buah kasurupanya Prabu Durakumala teh kakak. Ya kasurupan kunaon atuh ari laing. Sidik ari Prabu Durakumala teh curig. Maksud dewek teh siluman. Saha nu rek nyerup ka siluman sia? Erek ke siluman anu nyerup ka manusia. Aya-aya bae laing mah. Cek Sarmada bari undur-unduran. Ari Prabu Durakumala kalah beuki ambek nempo Sarmada jeung Sarmadi undur-undur bari jeung siga pating kecewis kitu teh. Haok Prabu Durakumala teh nyentak deui. Mun tong undur-unduran sia. Hayu sia ari wani masang hareupan aing. Cek Prabu Durakumala bari jeung katempo manehna ngagerakeun dua leungeunna ngalakukeun gerak jurus. Atuh Sarmada jeung Sarmadi teh kalah beuki soak. Sidak kakak. Prabu Durakumala rek nyerang ka urang euy. Heueuh ki adi daripada urang sidaka hayu buat kabur euy. Cek Sarmada bari jeung teu nunggu deui jawaban ti Sarmadi berengbeng bae Sarmada teh buru-buru lompat kabur. Nempo lanceukna kabur Sarmadi oge tungtungna mah nuturkeun kabur. Ngan hanjakal Prabu Durakumala teh geus langsung ngalepaskeun seranganna. Dua dampal leungeunna didorongkeun ka palebah Sarmada jeung Sarmadi. Wuss katempo cahaya beureum keluar tina dua dampal leungeun Prabu Durakumala. Ngablesat nyewuk ngarah kana tonggong Sarmada jeung Sarmadi anu keur lalumpatan kabur. Beledak. Kabenge sora anu ngabeledag meuni tarik pisan. Disusul ku sora Sarmada jeung Sarmadi anu pating garoa. Ampun, tobat. Cek Sarmada jeung Sarmadi bari terus pating carungkel, pating juralit, pating gulitik sababaraha kali. Ari Prabu Durakumala nempok Sarmada jeung Sarmadi anu dina tetempoan manehna mah siga Ratu Candrawati jeung si Ekek teh sigana teh can ngarasa puas manehna mah katempo Prabu Durakumala teh ngalakukeun deui gerak jurus dua leungeunna muter siga kolecer terus wus dihumbatkeun deui ka hareup kaluar deui cahaya beureum tina dampal leungeun Prabu Durakumala anu hiji nyamber kana awak Sarmada sedengkeun cahaya anu hijina nyamber kana awak si Sarmadi anu keur pating jaloprak. Kur sapada harita awak Sarmada jeung Sarmadi kurung kaduruk duanana kadenge pateng kocak deui. Ampun panas. Cek Sarmada jeung Sarmadi bari terus gulang-guling dina lemah. Ari api nu ngaduruk awakna beuki heula beuki hurung ngagudur. Prabu Durakumala meuni seuri dalenggakan nempok ayan kitu teh. Wah modar sia. Karasa sia ayeuna mah. Cek Prabu Durakumala bari mulak cangkeng panonna mencong ka Sarmada jeung Sarmadi anu masih keneh katempo gulang-guling bari jeung awakna kaduruk ku api. Teu lila api anu ngaduruk awak Sarmada jeung Sarmadi teh ngalitikan tungtungna merep bae pareum les awak Sarmada jeung Sarmadi anu dina wujud Ratu Candrawati jeung si Ekek teh leungit. Tapi ngan sakicep geus ngajenggelek deui jadi wujud Sarmada jeung Sarmadi anu aslina. Atuh Prabu Durakumala anu keur seserian gagak teh meuni ngajenghok kaget. Ini eta mah Sarmada jeung Sarmadi. Cek Prabu Durakumala ngomong sorangan. Prabu Durakumala masih keneh penasaran. Leungeunna gigisi kana panonna malah sampai sababaraha kali. Tapi kalah kabeuki jelas tetep bae nu katempo teh Sarmada jeung Sarmadi. Kurang ajar aing bener-bener katipu. Tapi saha makhluk anu geus wani-wani ngagoen aing teh nya. Cek Prabu Durakumala bari ngahulang ambek tuluy leumpang ngadegetan Sarmada jeung Sarmadi anu masih keneh pating jaloprak. Awak Sarmadi dikoer ku sukuna. Golepak ngagolepak breh katempo Sarmadi teh geus teu nyawaan. Heureum jadul bener berasa diticak hulu aing kieu carana mah. Aing kalah modaran anak buah aing sorangan. Pasti ieu teh pagawean si Candrawati Ratu Siluman Pesing kurang ajar. Tapi kumaha carana manehna bisa bebasnya? Ku aing ditewak sia mau diberi ampun. Cek Prabu Durakumala tuluy bae les ngaleungit. Cag urang tunda heula.
Ari si Ekek jeung Ratu Candrawatina harita teh geus mucunghul di hareupeun kaputren. Si Horeng si Ekek teh hayang nepungan heula Nyi Lasmaya. Kapaksa diturutkeun ku Ratu Candrawati. Najan ari dina hatena mah Ratu Candrawati teh ngarasa tiburu. Lantaran disaprak panggih jeung si Ekek, Ratu Candrawati teh geus langsung buka hati bogoh ka si Ekek. Aing jadi hayang nyaho, sakumaha geulisna aweuna dipek hayang ku juragan Ekek teh. Gerentas Ratu Candrawati teu lila si Ekek jeung Ratu Candrawati geus aranjau ka deukeut kamar Nyi Lasmaya. Katempo ti kajuhan, kamar Nyi Lasmaya teh keur dirariung ku para emban. Nyai Ratu, itu kamar Nyi Lasmaya teh tuh palih ditu. Ngan kumaha carana nya uing bisa asup ka dinya? Lantaran geuning dirariung ku para emban siluman. Cek si Ekek bari nunjuk ka kamar Nyi Lasmaya. Ratu Candrawati mencrong ka palebah nu ditunjuk ku si Ekek, pok nyarita. Gampil juragan, keun eta mah urusan sim abdi. Tembal Ratu Candrawati. Tuluy Ratu Candrawati teh dongkok ngarawuk geusik, terus nangtung deui. Eta geusik anu keur digeupul ku Ratu Candrawati teh tuluy ditiup diarahkeun ka paramban anu keur ngarariung. Fuh, harees ya kabehan, cek Ratu Candrawati bari niupkeun geusik ka palebah paramban. Dadak sakala ngan saukur sakiceup, eta paramban teh langsung bae ngagaluhur sare. Si Ekek bener bunga. Tah, naon Nyai Ratu naon pisan. Ayo coba nepungan Nyi Lasmaya pipo majikan euing. Cek si Ekek bari tuluy leumpang muru ka kamar Nyi Lasmaya dituturkeun ku Ratu Candrawati. Ari di jero kamar, harita Nyi Lasmayana katempo keur teu geunah cicing. Bangun ku loba kapusing, dina hatena keur was-was. Sieun bisi manehna teh kapaksa kudu kawin jeung Prabu Durakumala. Nyi Lasmaya geus teu bisa ngabayangkeun deui kumaha lamun sampe kajadian kitu teh. Deuk aing mah, ka mana atuh ari Kang Ekek nya? Bawa-bawa manehna teh, kumaha onam kitu? Kumaha ari geus kieu, mangkar aing kudu kawin ka si Raja Siluman Badak. Keur mah goreng patut, bekasieun ongko hi amit-amit teuing aing mah. Kerentas Nyi Lasmaya keur kitu ku Nyi Lasmaya teh katempo paramban anu keur ngarariung manehna teh ujug-ujug pating kula hek sarare. Nyi Lasmaya kaget heran. Nah eta paramban ujug-ujug pating kula kitu nya. Cek Nyi Lasmaya bari olohok mencrong ka paramban anu ujug-ujug pating galuhur sare tali beurah pisan. Can leungit rasa kaherana. Ujug-ujug kadenge sadaya sora suku anu ngalengkah leumpang siga nu ngadeuketan kamar manehna. Nyi Lasmaya beuki reuas. Saha nu leumpang ka dieu? Moal kitu Prabu Durakumala mah. Gerentas Nyi Lasmaya bari hatena karasa degdug. Tapi rasa reuas Nyi Lasmaya teh langsung bae leungit sapada harita lantaran si Horeng anu datang ka dinya teh si Ekek. "Bagea Nyai?" cek si Ekek. Nyi Lasmaya meuni ceuringhak. "Kang Ekek?" Cek Nyi Lasmaya bungah kacida. Saking ku bungahna Nyi Lasmaya langsung turun dina ranjang rek ngarangkul ka si Ekek nganti jadi lantaran kaburu ngurunyung Ratu Candrawati anu nuturkeun ka si Ekek. Suku Nyi Lasmaya anu keur ngalengkah teh langsung ngarandeg siga bae motor anu direm sakaligus. "Ieu Akang Nyai, Akang masih kena salamet. Kumaha salila ditinggalkeun ku Akang teh? Nyai teu kunaon?" "Henteu Kang," tembal Nyi Lasmaya ngan sakitu paromana anu tadina siga nu marah-marah teh langsung katingali robah beureum. Ari si Ekekna jadi rada ngahulang nepo sikap Nyi Lasmaya anu ujug-ujug robah kitu teh. Pok nyarita deui. "Kunaon Nyai? Geuning siga nu teu bungah nepo Akang teh?" "Henteu Kang, teu kunaon abdi mah." Tembal Nyi Lasmaya bari malingeus. Si Ekek beuki heran ret ka Ratu Candrawati anu harita teh keur mencrong seukeut ka Nyi Lasmaya. Si Ekek akhirna mah ngarti. "Oh, timburu sigana mah Nyi Lasmaya teh pada aing datang ka dieu jeung Ratu Candrawati." Gerentas si Ekek tuluy pok nyarita deui ka Nyi Lasmaya bari rada seuri. "Oh nya Nyai, poho Akang teh can ngenalkeun. Ieu teh Nyai Ratu Candrawati anu tos nulungan Akang. Lantaran Akang teh harita hampir bae cilaka Nyai. Murun, tamun teu kabur katulungan mah Akang teh bisa maot. Ngan untungna Akang teh kabur ditulungan ku Nyai Ratu. Nya sampai Akang ayeuna bisa pagih deui jeung Nyai." Cek si Ekek bari ngareret ka Ratu Candrawati anu masih keneh cicing can loba omong. "Nyai Ratu, lepangeun tah. Ieu teh Nyi Lasmaya pipo manjikaneun uing anu dicaritekeun teh ka Nyai Ratu." Cek si Ekek ka Ratu Candrawati.
Atuh Ratu Candrawati teh tuluy nyamperkeun ka Nyi Lasmaya bari nyolongkrong ngajak kesalaman gap ditarima dengan aku Nyi Lasmaya. Nepangkeun sieun abdi teh pun Candrawati, cek Ratu Candrawati. Oh mohon abdi pun Lasmaya, tembal Nyi Lasmaya. Nyi Lasmaya ngeluk tungkul. Ari Ratu Candrawatina masih kena terus netep telep ka Nyi Lasmaya. Siga nu hayang nyidik-nyidik karena rupana teteh lagi Nyi Lasmaya teh pantesan teh tukang ekek mika cinta pisan ka manehna. Gerentes Ratu Candrawati sedengkeun Nyi Lasmaya oge sarua ngagerentes. Aing teh salah sangka. Disangka teh ka ekek teh geus ngaleweng ti aing. Si horeng henteu da moal heueuna tuh kalau mun kang ekek nyalowedor ti aing mah maena ngenalkeun aing teh di pamajikan manehna. Gerentes Nyi Lasmaya. Tah kitu Nyai. Ayeuna akang bisa pagih deui jeung Nyai. Nya saret nama ditulungan ku Nyai Ratu. Lamun teu gawat katulungan mah duka bakal kumaha akang teh Nyai. Muhun atuh Kang, muhun. Hatur nuhun Nyai Ratu. Cek Nyi Lasmaya. Sami-sami Nyai. Kuring oge ngarasa bunga ayeuna teh tiasa tepang sareng Nyai teh. Cek Ratu Candrawati. Ayeuna bade kumaha rencana urang teh Kang Ekek? Abdi mah tos hoyong pisan ingkah teh dieu teh. Abdi mah tos teu sabar Kang. Cek Nyi Lasmaya deui kasih Ekek. Sarua atuh Nyai, akang oge geus hayang gawat-gawat balik ke alam manusia. Tapi sigana teh urang masih keneh kudu sabar Nyai. Lantaran lamun urang maksa gawat-gawat kabur oge ti dieu, matak picidekaeun bakal ditewak deui ku Prabu Durakmala. Cek si Ekek. Teras kumaha tuh Kang? Ieu Nyai, ayeuna akang teh keur boga rencana ieu pikeun ngelehkeun Prabu Durakmala. Akang keditah patih kalageni supaya nyokot ke di pusaka Bayu Geni ka ruangan pusaka. Lantaran ari Prabu Durakmala teh nangan ku pusaka eta bae, tapi sigana teu gampang sepatih nyokot pusaka eta teh. Cek si Ekek ngarandeg heula nyaritana. Lantaran keur kitu teh kadenge sora suku anu leumpang ka palebah dinya, kadenge nama ditarik blag-blig-blug. Cilaka juragan. Sigana Prabu Durakmala teh keur kadiekeun, cek Ratu Candrawati. Nya sigana Nyai Ratu. Cek si Ekek bari tuluy pok nyarita ka Nyi Lasmaya. Ampura Nyai, akang ayeuna teh rek ini tila. Lantaran Prabu Durakmala kabur datang ka dieu. Wayah ayeuna mah sakadepan heula ku Nyai. Omat urang matak picergeun nya Nyai. Cek si Ekek. Mohon atuh Kang, kahade sing atos-atos. Tembal Nyi Lasmaya bari hatena rada anjeluk. Si Ekek jeung Ratu Candrawati teu kaburu deui nyarita lantaran Prabu Durakmala kadenge geus beuki deukeut pisan ka palebah dinya. Atuh Ratu Candrawati teh buru-buru nyepeng leungeun si Ekek les bae duanana miles ngalengit. Cag urang tunda heula. Ayeuna cuang malikan heula nyaritakeun kaayaan di alam manusia. Harita belebe masih keneh keukeuh menta dikawin ku Bah Radia. Lantaran cenah bongan ambu edokna geus wani-wani salingkuh jeung palebe. Bari jeung kanyawan pisan ku mata sorangan. Kumaha Abah? Pokona ieu, Abah kudu daek kawin ka kuring. Atuh da bongan si edokna pamajikan Abah sorangan wawanianan salingkuh jeung si jumanta salaki kuring. Cek bilebe kadenge meuni keukeuh menta dikawin ku Bah Radia. Bah Radiana bener-bener bingung nepak tarang. Perkara ambu edoh anu ninggal teu wajar oge masih keneh jadi pikiran pikeun manehna mah. Ayeuna katambah deui perkara anyar anu aneh-aneh bae. Nya bilebe teh anu menta dikawin ku manehna bener-bener sial aya hirup teh. Nah habet aya deui bae pikiraneun teh. Heueuh atuh bilebe dina kayaan kieu teh geus keukeuh menta dikawin ku aing. Heueuh mun geulis mending beureun aing oge mikir kumaha engke. Palebah kitu aing kudu kumaha. Gerentas Bah Radia bari jeung ngahulang bingung. Nempok itu Pak RT mengarunyakeun ka Bah Radia. Gus. Ulah wakan nyaritakeun masalah kitu bilebe. Ayeuna mah nu leuwih penting yeuh. Cuang nguruskeun heula layan palebe sareng ambe edoh. Karunya atuh layan teh diantepen we kitu mah. Cek Pak RT. His teu bisa kitu Pak RT. Perkara kuring jeung Bah Radia oge sarua pentingna. Kuring ngarasa dirugikeun pisan tah ku kalakuan ambu edoh rubian Bah Radia teh. Tapi naha kalah nyalahkeun ka Bah Radia tuh. Naha Bah Radia nu kudu tanggung jawabna. Kapan namun bener oge nu ngalakukeun sarong teh palebe jeung Mbak Ambu Edoh lain Bah Radia. Sarua atuh Bah Radia oge.
Namun dina masalah ieu mah rugi harga dirina, cek Pak RT deui. Tapi bilebena tetep bae embung disalahkeun. Tetep bisa, tetep kuring pokona mah. Pokona si Abah kudu tanggung jawab, kudu daek ngawin ka kuring. Cek bilebe. Tua kampung anu tita tadi cicing bae ilu nyarita. Kayak da bilebe. Ari Mbah Radia kudu tanggung jawab ka bilebe teh. Emang Mbah Radia teh pernah ngalakukeun naon ka bilebena? Pernah sare barang jeung bilebe sugan. Cek tua kampung ilu nyarita. Ih, amit-amit ting, patua. Teu rumah kuring mah, dorah ka barina oge. Atuh nah kudu tanggung jawab sagala. Tua kampung nyarita deui. Da bonga atuh ari amboe doh teh, pan pawajikan Mbah Radia. Ari si Jumanta salah ki kuring. Maranehna nu geus ngalamerduaan mah. Jadi Mbah Radia nu kudu tanggung jawab ngawin ka kuring. Cek bilebe deui keukeuh teu kireum-kireum. Nya salah atuh. Ari nu ngalamarna palebe jeung amboe doh, ari nu kudu tanggung jawabna Mbah Radia. Erek oge nu bener mah. Palebe nu kudu tanggung jawab na ngawin amboe doh. Sok salah bae ari bilebe. Cek tua kampung. Ari nu sajena geus ngabalalieur bae micin banget bade jeung narahan seuri. Keur kitu ujug-ujug rieg bae imah balebe teh ujug-ujug karasa inggeng siga anu aya lini. Sakabeh nu aya di dinya ruas ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kawingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.